Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup sadayana kumaha damang dina deungeut ayeuna. Mugi-mugi hidup sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dina dinten ayeuna pangajaran basa Sunda lebet kana pangajaran kagenep anu ngagaduhan tema miara lingkungan. Dina pangajaran kagenep miara lingkungan ieu urang bade ngabahas ngeunaan sajak. Bismillahirrahmanirrahim. Naon ari sajak? Hideuk terang naon harti tina sajak? Sajak nyaeta sastra wangun ugeran atau sastra dalam bentuk puisi anu teu kauger ku patokan-patokan. Jadi yang tidak diatur oleh patokan-patokan. Sajak henteu kauger ku jumlah pada lisan atau jumlah baris, jadi tidak diatur oleh jumlah baris dina sapadana dalam satu paragrafnya. Jumlah engang dina unggal pada, jumlah suku kata dalam setiap bait atau setiap paragraf, atau sorat tungtung dina unggal pada lisan. Jadi tidak diatur oleh jumlah pada lisan, jumlah engang, atau sora tungtung. Upama rek nulis sajak kudu nangtukeun jejer, milih kecap anu luyu, milih kecap yang sesuai, jeung kudu make basa anu singkat sarta jelas, singget sarta jelas. Jadi ketika menulis sajak kita harus menentukan tema terlebih dahulu, kemudian mencari kata-kata yang tepat, kemudian harus menggunakan bahasa yang singkat dan jelas agar sajak kita bisa dipahami, kemudian bisa menarik dan memiliki makna. Kemudian, sajak juga memiliki unsur-unsur. Menurut Kamus Umum Basa Sunda, sajak teh asalna tina basa Melayu, dari bahasa Melayu. Ari hartina nyaeta guguritan sarupaning sair, jadi guguritan yang dalam bentuk sair, tapi sapadana henteu matok opat jajar. Sajak mika butuh kakuatan basa anu rohaka yang kuat keur nepikeun makna anu dimaksud ku pangarang. Ku kituna sajak teh kudu ngandung unsur-unsur. Nyaeta nu kahiji aya unsur tina pikiran atanapi tema atau sense dalam bahasa Inggris. Nyaeta pikiran pangarang nu nyangkaruk dina jiwana, dikedalkeun ngaliwatan karanganana. Jadi pokok pikirannya apa? Yang kedua, rasa feeling. Nyaeta rasa panyajak anu dikedalkeun dina sajakna. Jadi rasa yang dikedalkan, yang dikeluarkan yang dikeluarkan dalam sajaknya. Bisa rasa waas, bungah, sumanget, ambek, atawa ceceb. Unsur anu katilu nyaeta gaya. Tune. Nyaeta gaya panyajak anu ditepikeun dina sajakna. Bisa gaya humoris, realistis, kritis, romantis, atawa gaya mika cinta ka lemah cai. Unsur anu kaopat nyaeta maksud, intention, atanapi sok disebut oge amanat. Nyaeta maksud anu hayang ditepikeun ku panyajak ka anu maca, atanapi ka anu ngaregepkeun sajak. Teras anu kudu diperhatikeun tina maca sajak nyaeta dina maca sajak teh aya sababaraha hal anu kudu diperhatikeun. Nyaeta lafalna kudu jelas, intonasi atanapi lentongna kudu sesuai jeung naon anu ditepikeun ku panyajak. Nyaeta tadi bisa rasa sumanget, bisa rasa waas, kudu sesuai lentongna. Saterasna nu kudu diperhatikeun jeung cara ngajiwaan eusi sajak.
Sajak judulna Kunaon Alam Urang ku Wildan Devi Wijaya. Usum hujan geus datang, unggal poe, unggal waktu. Teu eureun-eureun, saestuna mah hujan teh barokah. Barokah pikeun sasatoan, tatangkalan jeung manusa. Tapi nyatana ayeuna hujan mawa musibah. Banjir, uruk, kajadian di mana-mana. Rek teu banjir kumaha? Rek teu uruk kumaha? Gunung nu loba tatangkalan geus bulitsir dijieun rupaning wangunan. Kunaon alam urang? Jawabanana aya dina diri urang. Dina sajak anu ku ibu parantos tadi dibacakeun eta ngagaduhan tema nyaeta kunaon alam urang. Teras ngagaduhan rasa waas, ngagaduhan gaya basana mika cinta ka lemah cai. Teras maksud anu bade ditepikeun ku panyajak nyaeta pikeun nepikeun yen urang teh kudu ngajaga alam. Ulah sok sangeunahna ngabangun nyieun wangunan tapi tanpa solusi untuk alamnya. Pancena mangga kerjakeun halaman 83 saluyu jeung sajak dina kaca atanapi dina halaman 82-na. Sakitu heula pangajaran dina dinten ayeuna. Hatur nuhun dina perhatosanana. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.